Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nami kuring Kak Irisa Pranandika di kelas MIPA 4, 10 MIPA 4, SMA 3. Dina video ieu kuring rek ngadongengkeun dongeng nu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Kencling si kabayan ka kebon. Nyoren beduk rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon, si kabayan alak ilik kana tangkal nangka. Manggi anu geus kolot hiji tur gede pisan, tuluy we diala. Barang dipangkul teh kacida beratna. Wah, moal kaduga ya mawana, pikir si kabayan teh. Tuluy we nangka teh dipalitkeun ka walungan ku si kabayan teh. Jung wae baik balik teu heula. Da geus kolot ye, cek si kabayan teh nyarita ka nangka. Barang tepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, meunang teu ngalanangka teh? Komo meunang mah nya gede, nya kolot. Tembal si kabayan. Di mana tuh ayeuna nangkana? Mitohana nanya. Har, acan datang kitu. Apa tadi teh dipalitkan dititah balik teh heula? Cek si kabayan. Ari maneh. Nah, mana bodoh-bodoh teuing. Moal enya nangka mah bisa balik sorangan. Mitohana si kabayan teh keheulan pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana geus kolot teh teu nyaho jalan balik. Cek si kabayan bari ngaleos. Sakitu ti kuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.